Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana be ayana wilujeng tepang dangu deui sareng emang di channel YouTube Dongeng Mang Otong Channel. Mugia urang sadaya aya dina kaayaan anu endah dina sagala rupina, awak cager bager, jembar rezekina tur aya dina tangtayungan Gusti anu Maha Suci. Sateacana emang neraskeun careosan nu katunda, emang bade ngucapkeun hatur nuhun kangge dulur dangu nu tos ngarojong channel emang, nu tos sumping di kolom komentar nyaeta kangge Dagar Kirofa nya. Oh ieu Ki Dagar ieu pun guru abi ieu pun guru. Hatur nuhun pun guru. Hatur nuhun pisan ya tos aya we ya di kolom komentarnya pun guru. Oge kanggo Muhammad Alif 8810, Juhro Garutea 80, Ambuki Siwati ya 3799. Alhamdulillah Ambu hadir terusnya ngarojong channel emang. Nugia aya dina kaayaan sehat. Oge dilajeng aya Multimik Channel, aya Dasep Lewiliang 8530, Ajo Gunung Halu 76, Samin Cianjur 788, Oge Sarju Sumedang 8283, Jang Keding 7887, Oge aya Karna Suwanda 5558 nya 558 ya. Oge aya Bid RM P8R, Oge Yadi Supri Gawag. Atur nuhun kasadayana sawangsulan deui emang ngucapkeun nuhun kabina-bina nuhun. Oge nu tacan subscribe mangga diantos ku emang subscribe-na, toel tombol loncengna, oge gambar jempolna, curat-coret di kolom komentar, kritik lan saran diantos ku emang di dieu. Ayu urang ngelajengkeun deui careosan nu katunda dina jajar carios Mawar Bodas Malespati Yasana Ki Dagar. Cariosan nu kamari mun teu hilap mah eta teh Mawar Bodas adu jajaten sareng Ki Yudi nya. Ki Yudi Garong Kahot. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hahai tot. Mawar Bodas Malespati bagian kelima. Ki Wudi hareugeun ningali bedogna ukur karisa potong teh.
manehna teu kaburu nyingkahan sawaktu karembong datang deui. Bari tungtungna masih ngagelung seseukeut bedog teh. Hiuk ceras. Tak nakabeunangan ku seseukeut bedog sorangan, tatuna lumayan ngewag bari getihna awor-aworan maseuhan baju jeung calana kampretna. Lumpat barudak, balik ka pasir ucing. Ki Yudi ngagorowok bari beretek bae manehna lumpat sakalumpat lampet tenolih kana nanaon. Ngadenge jadugna lumpat ti pakalangan, atuh gajeleng bae anu sejena ngilu kalabur nuturkeun Ki Yudi anu geus meleteng jauh lumpatna. Ki Yudi anu keur adu hareupan jeung Rahmat ge antukna lumpat bari nyangkeh Ki Maman anu lumayan ripuh tatu jerona. Ngan aya saurang anu teu bisa kabur teh nyaeta Ki Ade anu matana ngadadak lolong ku kebutan karembong mawar bodas. Manehna mah ukur emok we dina taneuh bari ngurutan dadana anu karasana ngaheab panas. Tah aya munding tinggaleun mawar rek dipencit ayeuna atawa engke wae lebaran haji. Rahmat nyingsieunan Ki Ade, atuh puguh we Ki Ade teh beuki ngayak-yak sieun bisi bener manehna bakal diroga halaku mawar bodas. Ampun Neng, ampun, babat teh saja tobat, ampun Neng, bari hal hirup, rumaos Bapa gaduh dosa kan Neng, sareng ka kulawarga Neng, nyuhunkeun deh ampun den Neng, ampun, ampun. Ki Ade kituna teh bari leweh, brug bae manehna nyuuh bari ceurik kawas boloon dina hareupeun mawar bodas. Ngajurungkeun hawa nafsu mah gemes kaci da mawar teh ka Ki Ade, da puguh Ki Ade teh milunan dasa kolotna, tapi ras deui kana papatah guruna yen musuh anu geus taluk mah ulah nepi di tandasa. Inget kadinya pok we mawar bodas cumarita. Geus kukuring di hampura, tapi omat ti semet ayeuna tinggalkeun pagawean goreng teh, anguran mah insap. Kek ari ngaran Bapa saha? Si mohon Neng, hatur nuhun pisan. Bapa saja babalik pikir ti samardanget ayeuna kapayun moal jadi garong deui. Nami Bapa mah pun ade Neng, panjangna ade mus lihat. Ceuk Ki Ade bari tetep nyuuh. Gugah Pak, ulah nyuuh kitu. Tah mun geus kieu Pak Ade bade ka mana? Tanya mawar bodas. Oh, Bapa mah bade nuturkeun Neng sareng ujang we. Da uih ge matak diuudag ku Ki Yudi atuh Neng. Tembal Ki Ade ngalengis. Nya teu nanaon ari kitu mah. Sok ka dieu eta socana urang ubaran heula. Ceuk mawar bari biwirna kunyam-kunyam mapatkeun jampe. Puah. 3 kali panon Ki Ade ditiup. Dadak sakala Ki Ade bisa nempo deui sanajan mimitina mah rada remeng-remeng ngan beuki lila beuki bengras. Dadana anu ngaheab panas jadi tiis. Kamana atuh ayeuna lalampahan urang? Rahmat ngajukeun pananya. Kamana atuhnya? Bingung abdi ge Kang. Mawar kalah malik nanya. Kumaha upami urang ke Batu Jajar heula we Neng? Da Bapa gaduh bojo anom di Batu Jajar. Urang istirahat heula bari urang rundingan kumaha lalampahan ka payuna. Tenang we, da Bapa apal markas Yudi mah, usul Ki Ade. Tah kitu we atuh Nyi. Ceuk Rahmatnya tujuan kana usul Ki Ade. Mangga atuh ari kitu mah abdi ge ngiringan Pak.
cek mawar bari unggek bring tiluanana ngabring ngebat ngetan nuju ke arah lembur Batu Jajar. Kaburna Ki Yudi bajing setan sababatur teh kebat ngetan ke arah Cihampelas, tapi mapai jalan leuweung lain mapai jalan gede paranti liliwatun jalma dasieun diberi kumawar bodas. Sanggeus ngarasa aman teu aya nu ngudag manehna neundetkeun awakna di sahandapeun tangkal waru bari ngatur napas anu geus nyenen kemis bakat ku capek dipake lumpat jabat tatuna beuki nyanyautan karasana. Tepati lila jebul Ki Buyut nyangkeh Ki Maman di satu kangeunana Jumadi jeung Karim nuturkeun bari haruha hareho satengah maksakeun lumpat nage. Kumaha salamet kabeh barudak Yud? Tanya Ki Yudi ka Ki Buyut anu kakarak diuk hareupeuna. Aduh, Ki Ade sigana siwas kadua dader milu lumpat tadi teh, tembal Ki Buyut. Aduh, sobat kuring ti bubudak si Sade teh karunya nasibna euy boa-boa. Ki Yudi teneruskeun ucapanana kalah riukna jadi alum. Kumaha atuh geus kieu kadua? Ki Buyut malik nanya. Bengong kami ge rek ka pasir ucing bisi si Ade ngabejakeun da pasti manehna disiksa saacan ngabejakeun rusiah urang teh. Kumaha atuhnya? Ki Yudi teu mere kaputusan da puguh manehna ge bingung kacida. Kieu we atuh kadua, kumaha mun karorompok kuring di Gunung Halu di rumah can aya anu apaleun najan Ki Ade ge kan teu acan kungsi nyorang ka ditu. Ki Buyut ngasongkeun usulna. Tah bener Yud, ayo gagancangan urang ka ditu. Ki Yudi langsung nyatujuan. Berewek Ki Yudi nyoehkeun tungtung bajuna ret bae dipake ngabeungkeut tatu dina walikatna. Geus kitu mah bring bae kabehan indit lempang gagancangan terus ngambah jalan ngetan anu berasna ka Cililin terus ka Gunung Halu. Menang 2 bulanan Ki Yudi sababatur nganjrek di imahna Ki Buyut teh. Lumayan kesel, maklum jalma biasa udar ider kiwari ngadadak kudu cicing salila-lila. Antukna hiji poe mah pok bae Ki Yudi nyarita ka Ki Buyut jagal pati. Ki Buyut, tatu kula geus cager, terus duit urang geus beak. Orang teh meren kudu usaha deui ke peuting mah. Mohon ketua da beas ge tos erep ketua, urang usaha ke peuting mah nya megat di jalan belah kaleroe lah susuganan menang rejeki nu mojekil. Jawab Ki Buyut nya tujuan. Bejaan barudak asah pakarang bari kuring menta badog hiji mah, tembal Ki Yudi deui. Ki Buyut tengah jawab ukur unggek bari leos ka pipir imah rek ngabejaan Karim jeung Jumadi.
Peuting harita di jalan anu berasna ka Cipatik. Hiji wanoja jangkung lenjang keur ngalenghoy lempang nyorangan. Make pakaian sing sarua beureum, dikampret beureum, buukna hideung panjang ngarumbay diiket ku carecet pulas beureum. Baju di palebah dadana aya gambar kembang ros, dina cangkengna nyalap suling warna bodas anu bahana tina perak, aya ukiran kembang ros dina tungtung sulingna. Harita teh kabeneran cang bulan, jadi lempang si wanoja tengah tog teuing beungeutna geulis katojo sinar bulan ngan aya gurat bengis dina keuretanana. Na atuh tenggoy keur tonggoy lempang si wanoja baju beureum, jol gajeleng gajeleng tinggal rajeleng tinu suni 5 jalma. Kabehanana rupana pikasieun, da kumis godeg tur janggot barawok teka urus, bari buukna garondrong marake pakaian sing sarua hideung. Ucuk dicinta ulam tiba uy, ada awewe mari gulis, ceuk nu rada begang. Tepati bentes bahasa Sundana teh, sigana mah urang seberang pulo. Sia mah nempo awewe teh hejo pisan rim, cek baturna nu sarua begung bari ngadelekan. Neng gelis, pasrahkeun harta banda nu berharga, sakalian we pasrahkeun kahormatan, supaya kadituna raos geura. Pami pasrah mah cek jalma anu aya codet dina pipina, minangkana mah kawasna gegedug eta komplotan, bari kumetap siga ucing ningali pindang tongkol. Doangna begal saria tehnya. Kabeneran geus lila dewek geus lila, can manggih lawan tanding. Si baju beureum kalah kana malang, logat bahasana rada aneh. Rewas kaci da kieu di ngadenge jawaban si baju beureum. Ke kisana, kula rek nanya heula ya, ari ngaran nisanak saha, ti mana, bari rek ka mana, peuting-peuting lempang sorangan dinusuni. Ceuk Kiudi ngajukeun pananya. Be, ku dewek dijawab. Dewek di Banten, ngaran dewek Sophia Arumi. Gelar dewek Ros Beureum Gunung Karang, atawa si pendekar suling akhirat, murid tunggal Bah Gelung, atawa Kitapa Jagat Raksa di Gunung Karang. Jawab si baju beureum bari tanggah nembongkeun awewe leber wawanen. Gebeg Kiudi ngagebeg. Bener, ari ngaran Sophia Arumi atawa Ros Beureum mah can pernah ngadenge, tapi eta ngaran guruna nu nyieun reuas teh. Sabab ngaran Mbah Gelung atawa Kitapa Jagat Raksa teh geus kaceluk ka aun-aun, kawentar kajana bria hiji jawara kahot anu suda lawan sepi tanding. Keur ngahulang kitu kadenge Arumi nyarita deui. Kop, awak jeung duit nu aya di pesak dewek keur saria karabeh. Elehkeun heula dewek, rek hiji-hiji atawa rek ngarempuk terserah saria. Tapi mun saria kabeh eleh, kudu tunduk jeung nurut ka sagala parentah dewek. Ros Beureum kalah malik nangtang. Acan ge Kiudi eungap ngajawab, na ari hiuk aya angin ngahiuk bari bayangan beureum ngajorelat sakiceupna keur hese dituturkeun ku panenjo biasa. Geduk 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 cedak cebrot. Aya suara anu matak linu kadengena, bareng jeung eta salimana ngagoak nahan kanyeri. Aduh, 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 oh ampun, tobat. Disusul brak bruna sora anu lalabuhan.
Si horeng mah ros beureum miheulaan narajang. Memang ros beureum teh hiji wanoja anu ngabogaan sifat tesabaran bari barangasan, ngarasa aing uyah kidul leber kasakten jeung kabisa. Nyaeta sababna dina nyerangna teh teu make ijiran tapi langsung ngagunakeun serangan ganas ku jurus anu ampuh. Kawas harita manehna langsung ngagunakeun jurus ngabedol langit ngabedah sagara. Ieu jurus teh ngawangun 5 serangan ganas anu ngaruntuy tur kilat datangna. Gurinjal kiudi sababatur ngaharerudang serepet salimana ngalugas bedog. Bedog ting gurilap katojok ku cahaya bulan. Teu kudu dikomando deui, sebrut bae salimana meh bareng paheula-heula rek ngarecah awak Sophia Arumi si ros beureum. Blentrang, blentrang, blentrang. Bedog Kimaman, Karim, jeung Jumadi potong jadi 2 dihanca ku suling perak ros beureum. Hiu jedag. Tejehan palebur karang ngajedag kana gadoki buyut. Sawuk gedung tenggelan keteung dina ulin padingdang hanca angen kiudi atuh brak buruk deui salimana nambruk bari nyarekalan bagian badanna anu kabeunangan ku serangan ros beureum. Gajleng kiudi ngaluarkeun jurus andalanana nyaeta lodayan nekuk mangsa. Ari kieu buyut datang ti hareup bari maenkeun jurus simpenana Sapta Pangrecah. Gajleng ros beureum ngagajleng ka tukang sababaraha meter, sulingna diantelkeun kana bibirna terus ditiup ngamaenkeun hiji lagu dibarengan tanaga jero. Mimitina sora suling teh karasana biasa bae, pikeun kiudi sabalad-balad mah. Tapi beuki lila asa nyeri kana ceuli, lieur kana sirah, aliran darah asa tibalik, nu antukna kiudi jeung sababatur teu kuateun nahan suara suling sakti bogana ros beureum. Tina ceulina ngalai getih seger, boh kitu deui tina irung jeung sela biwirna. Ampun Neng, ampun, rumasah kami eleh, ampun. Kiudi tesirikna acong-acongan nyembah menta ampun ka ros beureum. Jep suara suling teh jempe. Kumaha ngaku kana kasaktian kaula, siap jadi anak buah kaula. Kaula hayang jadi jawara nomor 1 di Tatar Jawa. Jawara Tatar Pasundan bakal kabeh ditaklukeun ku kaula. Cek ros beureum bari nulak cangkeng. Sumuhun enden katua, kami sadaya saja tunduk ka salira. Tapi aya hiji jago sami istri anu bakal ngahalangan kana patekadan enden katua. Tembal kiudi bari tetep tungkul. Saha jago awewe di wewengkon dia anu cek anjeun bakal jadi lawan anu sabanding pikeun kaula. Saha ngaranna? Ros beureum nyoksok langsung bae kepancing. Namina teh Anggraeni enden katua. Landihana mawar bodas Gunung Burangrang. Kiudi mimiti ngatur siasat pikeun ngadukeun ros beureum jeung Anggraeni. Di mana padumukan anak eta jalma ha? Ros beureum neruskeun pananyana. Tegaduh padumukan, tapi da teu kedah dipilarian, ke oge milarian abdi sababatur manehna mah. Soalna gaduh balitungan sareng abdi, cogahna mah mohon gerot sareng abdi sababatur teh
Kumaha atuh lalampahan orang ayeuna ka hareup? Ros beureum nanya deui. Urang ka markas abdi we di Pasir Ucing atuh katua. Di ditu mah lalega bari seueur tangkal bungbuahan. Kin ge si Mawar Bodas mah pasti ngajorag ka ditu. Ceuk Yudi ngajakan ka Pasir Ucing bari salila ngobrol teh matana mah ngareretan we bitisna Ros beureum kabita ku bodasna bari loba bulu ipis dina bitisna. Geus kitu mah beral bae rombongan Ki Yudi anu katambahan katua anyar nanya eta Ros beureum si suling akhirat miang ngajugjug ka Pasir Ucing. Urang caritakeun deui lalampahan Anggraeni, Rahmat jeung Ki Ade. Tadi kocap di jalana rombongan Mawar Bodas geus nepi ka lembur Batu Jajar. Kebat marenehna lumampah ka imahna Ki Ade, jalana malipir ngambah sisi lembur, teu liwat ka jero lembur da imahna Ki Ade mah ayana di sisi lembur belah kidul. Jog anjog kanu dituju. Imah, akang mulang yeuh. Ki Ade gegeroan ka pamajikanana. Sinarieun ieu teh karak ge candila akang ka dieu naha teu gilir ka si Aceuk di Cibitung kitu. Ceuk hiji awewe anu norojol ti jero imah langsung katepas turun kana golodog. Paling ge umuran 45 tahunan eta awewe anu disebut imah teh. Aran asli namah Soimah Pancaningsih, asli urang dinya. Pangawakana buyuh-yuh hiji dua jeung Ki Ade salakina. Ari maneh imah? Salaki datang lain kadua bunga, kalah ka ngomong kitu. Kebiasaan pisan. Ki Ade ngagebes. Lain ieu, apan akang mah mun geus ti dieu sok plengles, mun teu ka Cibitung sok nyangsang narang dadonto. Bulan kamari ge disusulan geuning nyangsang di si Esi urang margasih. Bi imah nembal bari ngadilak. Iya akang mawa tamu. Ieu teh Neng Mawar sareng Jang Rahmat rek ngarep di dieu. Anguran mah kaditu nyen kopi bari geuat nyangu. Ceuk Ki Ade bari ngasongkeun duit pikeun pibalanjaan pamajikanana. Sumangga akang, hapunten Neng Ujang. Tos biasa ibi sareng mamang mah ulah teraos manahnya. Mangga kala lebet, kin urang nyandak heula sepan boled aya keneh di dapur geura. Kituna teh bi imah bari hariput nampanan duit ti salakina. Ahai tot waktos na kaum dangu mang cekapkeun heula ieu dongeng semet ti dieu. Mugia urang tiasa patepang dangu deui dina carita bagian nu kagenep. Sawangsulan deui emang nyuhunkeun bantosanana nu teu acan Noel tanda lonceng oge tanda jempolna mangga pangtoelkeun. Terus emang nyuhunkeun dihampura tina sadaya kakirangan boh tina ucap kecap bahasa Sundana atanapi ieu nya masih balelol bae ieu emang dina medarkeun dongeng teh geuning. Nyuhunkeun dimaklumnya dihapunten nuju diajar karakter mungguh nama ieu teh nu hese teh. Tapi nu pasti mugia dongeng emang tiasa janten pelipur kalbu pengobat rindu. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.